inget kulai ima alal hak lain dongeng fiktif. Bener aja kula mah kula pesantren di Banjar pan macul di Banjar kan macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meunang meureunana bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres segala pindah dokter ngagedean daerah kayak dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong jeung iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh geus ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter Kamal henteu lah udah balik ka dia terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan sek nyieun teu bisa motong eta dokter banjir Bogor alhamdulillah kepedulian urang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh ku sebab urang sedekah ku sebab urang peduli Allah teu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bab dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton ai prak ka sorena Bogor belah dieu haju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan gedenganan sakumaha mobilan sing Arab imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor jadilah mobil jadilah imah mewah megah cagalah yang nyahosia eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku ayo siap mobil sing Arab harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aing sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak masyaallah hayangnya ohinana dunya tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing na ayo araku ku sia tah hak
aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh hendak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek teu kumaha Allah bae terus ya dari sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah dia aku mun masih kene urang ngaku berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nu saha maka di aku ku sia hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia sok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokol janu Allah ieu rampang piributeun teh rampang nasaubna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasan syariat mendak jelema lamun nasaub tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasaub eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jarah kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bae henteu nasaub atuh mikiran zahir bae nasaub bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah ge sararang cekna wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah nasaub mikung teu kos kitu mentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna nah ieu itu ti sisi gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang adapun hajugo Allah disampaikan betamatu Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge ya teu make modal tuh nya sodako tah asal geus datang ka sodako bae merengken istighfar mah atuh teh kok ziarah ka kuburan mah dararek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we jakena nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu loko kolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik itu anu nilaina gede waktu ngagepok ti lo kadeng kos aja pengen di kantong nanti lo kadeng nanaonan
kadege itu ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare teh bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema. Nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ka Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa anu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon sakula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajo pasak dagingan beseti. Tari masak berarti kan. Tari masak kada sebab naon dibere beas atupan butuh sulu. Butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus ada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beasna yang ka dioper ka ditun sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang ngadenge donatur masuk kitu kapan henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi begitu, proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang tenyahuan gitu, itu kan kerja sama jeung DPR, beloon kan DPR. Baheula temak wari melalui parat. Aduh ya Allah, ya Rabb. Efek cerita kerusakan tetap nu jujur mah jujur bae, nu henteu bae. Orang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui. Poe jang menambah-nambah. Naon kitu ngaranna cocoba teh Allah. Kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake. Bajuna cikulagen nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan calana sletingna teu jalan deuk nyalanaan naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk kancingan ya ieu mah deres ge resep urang. Aduh kancingannya diharap di kancingnya ya memberen siap pakai nukos gitu memberennya saya cerita gitu nu layak pakai tapi eta nyalakeun meureun teu boga ku hayang-hayang eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula. Nah iya jam minggu selanjutnya anu bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajamah ku
donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu. Nah nu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko. Ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidaf il bala kitu.